Sarana yang ada duit gede. Iya. Dah buka duit badan mah ini mending mah. Ulin gitu kan jauh. Ke Pascal mata kan udah ke Bandung beakeun pakai urang-urang. Mana ini ya? Lieur kieu wae mah. Aduh, cenah aja ngacelan gitu eta. Pusing segalana. Naonna? Pada ngalamun. Ieu ka dieu. Ya, Pangadagoankeun heula warung sakedeung. deka mana? Urang rek ka cai heula. Oh. Sok dagoan buru tadi. Cela sakedeung. Sok daripada ngalamun si teh. Nah, Murah kene ngalamun ngalamun. teuing ka caina, urang buru-buru ieu lah, aya Sok ieu lah. buru-buru. Aya pita gileun ya lah. Kunaon gara-gara aneh butut dari gede bisa apa lah didorong lah cing jadi mah hirup-hirup nepi kelebaran monyet oke dorong we dorong kudu gawe ada harwe dari gaji ieu maneh mah gaji buta sia bae sok dorong Sanagaan siapa itu di para bantu aing. Warung heula lah. Istirahat lah. Kunaon motona, Kang? Pareum teh tadi ge. Aduh. Reksakeun aing. Hah. Pareum. Heeh. Didorong di mana? Di hareup. Itu teh hareup ah. Ampun ih. Yang kopi? Cai we cerang. Eueuh cerang lagi. Eueuh, gerang di kene. Aduh. Heeh. Ripuh sia mah hirup. Aslina kopi lah. Engke lah kopi mah. Sidikan gelasna ge can dikumahan, Kang. Itu keur lieur, Kang. Mah teu balik ieu mah tukang dagang teh. Lain dek ngangat inyeun euy, saha info-info lah sabaraha butuh. Hah? Sabaraha dinya butuh duit? Ai target mah hayang kana 8 jutaan gitu teh. Aya. Tenang. Asal nu bener mayarna. Kusaha dibere ulah siga nu geus-geus. Ieu. Pinuhan ieu mah nya warung kok careng-careng kieu. Heueuh nya eta teh. Oh gitu da sakieu ayana sakieu bukti nah kan. Jaminanna naon? Tapi aya mah. Aya sok duit mah. Jaminanna we heula. Cair tereh, cair. Cair sajam moal sajam ieu asli cair sok sekali transfer. Ari jaminan mah kieu nya. Nyemeureungan kapaksa ku abi ieu warung dijieun jaminan, ieu teh warung hiji-hijina euy. Tah ieu teh lasih teh anyar Kang, ieu teh. Karek kamari ieu teh ku barudak ieu digotong ieu teh. Kurang modal we lah. Matak tuh kurang keneh ieu teh dipinuhan gitu. Sok-sok keun bae eta. Aya keneh kan bisa ieu saurangan. Aya lah. Bisa Kang sok. Bener Kang? Bener sok. Jaminanna warungnya, jaminan mah warung we gitu. Manya atuh ting sok we da meureunna gua Kang ge katinggal tuh karosong sawarehnya. Heeh, apa ripuh didinya udah tinggal. Oh, entung gitu atuh. Keun bae sok. Sukses lah kaharupna bakal sukses lah. Sok, Bro. Aduh. Ya. Tuh. Tuliskeun 5 juta tah. Sok atuh dikri. Oh, ini. Cek lah tah. Wah, bener ya teh? Bener, serius? Serius catat. Oh. Nah, catat kabeh. Sok dileuna. Roknya. Halo. Aing di mana ini eta apa ini mana rupana? Hah? Biar aku aing nu gaji mana kita ngagubuk kieu aing aing ulah kadinya. Aya eueuh sak tempoh heula aya eueuh. Lumayan cair mah sia. Ate kami aku 1 juta. Yang buruk ya. Aya eueuh tempoh heula. Assalamualaikum. Wow. Bos. Oh, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sehat? Seueur hayang mah si Aleh. Alhamdulillah.
Bade ieu eta ieu. Nawiskeun ieu. Terus kenaon? Ingat. Ah, sia mah. Ieu teh ayeuna lah. Bisa bata teh investasi gitu. Investasi. Mohon Investasi naon teh? investasi. Naga-naganakeun artos. Kanjeng Dimas dengan kantos teu payun tah abi teh anak buahna ieu teh. Tuh. Ieu teh anu terakhir teh nu nembe lebat. Singapura nembe teh 150 juta. Oh, gede. Mohon. Ta per bulan teh 20 juta nu ieu mah. Nya singkat teh abi mah lah. Meureunna pami naon? Sangam langkung ageng. Heeh. Leuwih ageng deui penghasilanana. Kumaha sistemna? Sistem namanya per bulan. Itu kumaha ayeuna bade nyimpen dia bisa baraha. Tah, hasilna sabaraha gitu. Jadi orang kudu nyimpen duit gitu. Mohon gitu. Tanam BG abi di palidinya tah. Aya teh hiji lebat teh 10 juta. 5 juta sasasi. Gitu tah. Nya mamanawian terus moal damel kieu deui lah. Oh, Investasikan ke abi mah asli. selina. Kantun menikmati hasil. Kamu nyimpen 10 juta? Nya per bulan 5 juta. Hasilna teh. Hasilna 2 bulan tos ka wihkeun ieu mun 10 juta mah. Gitu. Tapi bade mah nya jeung ieu we transaksina sareng anak buah abdi ieu. Kumaha? Sistemnya transfer. Nya bade Kumaha? langkung saya mah ku cash, nya paminta aya mah nya di TF dengan naon ah. Eueuh, cash mah. Waduh, kumaha teh. Tapi kersa Jasal benar we. laras insyaallah sareng abdi mah lah. Beres pokoknya mah. Kalau teu benar meureun kumaha ya? Ah, tak acan teras abi mah alhamdulillah gitu. Mun di Singapura ya namanya tos lebat deui 150 abi teh gitu lah. Gitulah, tah sareng ieu tah ayeuna mah. Kumaha mah. Kumaha? Telepon kumaha? HP na keur dicas, karena gelo siapa. Anu ieu we aya. Ya, Kiwuris kiwuris. Yuris. Nuhun. Me engal lah. Ya, Tah, 10 nya. nuhun aduh pas aja duit ge mah. Ya turun pisan ah. Siap. Oke lah di ieu hasilna mah. Kade benar ya. Insyaallah beres pokoknya mah jeung opel mah. Oke. Ya. Anjing aja Pak. Ayo, siap. Mangga, assalamualaikum. Salam. Si anjing. Jika nu apal wae aing geus menang duit goblok teh balik moal eta gitu. Kamarana? Iya bah, aduh. Kenaon bah? Mah? Ternyata ulun alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Bah kemari kampung. Alhamdulillah lancar. Aya batik saeutik mah. Aduh, bahagia. Lain bah. Bisi ieu mah. Rek nawaran usaha, bisnis. Bisnis naon? Bisnis sama lah ngajanjikeun kan. Bem. Kumaha Bem? Geus oke ku dirinya heula. Aduh, da teu bisa. Iya, Bah. Jadi Kau jelaskeun nih ajar. Iya, Bah. Jadi bisnis teh nyimpen duit. Dan tina nyimpen eta teh Abah buka penghasilan. Oh. Misalnya Abah nyimpen 5 juta ya. Heeh. Per bulan teh menang 1 juta sebulan. Tapi Sebulan duit 5 1 juta mah anggar. Dan bila mana kayak Abah geus bosen, geus teu boga duit, tariknya 5 juta bisa gitu. Oh gitu. Sakur nyimpen duit per bulan menang itu. Nah, apa mah teh boga duit ayeuna mah. Oh, kene hobi bandar meuli anak kangkung meureun. Lumayan bah daripada enak kampung. Ini kan kieu jadi gengges aya mun satahun mah 5 juta teh aya hasilna 1 juta gitu. 1 juta per bulan. Selama duit 5 juta eta teh dicokot tiap bulan ngalir 1 juta. Intina mah kieu, Bah. Kan abah mah teu bisa eta kan duit anu 1 jutana leuwihna kumaha sistemna? Bah, kieu ye. Intina mah tong panjang lebar. Anakan duit Abah 5 juta eta teh. Anakan. Anakan. Oh. Abah ibaratna mah kayak ngurus hayam. Teu kudu maraban ieu mah. Hayam mah kudu maraban, kudu dihuut itu ieu mah henteu 5 juta anakan 1 juta per bulan guys mutlak milik Abah eta mah pokona 1 juta eta mah. Gitu. Loh, abah mah teu boga duit. Wah, orehan ya tuh bah mun aya di nu hanapeun bantal wae mah.
lamun eta lamun deal kitu 5 juta mun leuwihna kumaha ditransfer kumaha? Nya ditransfer deui pan aya tapakna mun sistem transfer ari saya nama ku cash nya teu sawios da ieu mah zaman tos canggih tah bah. Transferkeun we beres lah. Dan nomor rekeningna bener di HP. Mohon. Iya we Pak, ku abi dibere nomor rekening ke apa Pak transferkeunnya. Iya siap. Kalau ngadengikeun bisa pakai nyandu deui. Komo we tuh mah kali sataun 15 juta meureun. Kitu tah, nya bah kitu we bah. Siap siap. Jing pada lancar. Bang bikeun lah, tah kitu soehkeun. Tah kirimkeun hadinya meureun bang. Nomor rekeningna ieu. Mudah-mudahan lancar. Lamun teh mau bisa transfer bejaan we, telepon pan aya nomor. Iya, iya siap. Ieu Pak kitu nya. Iya. Coba Pak, ayo, Bang atur nuhun pisan Pak. Saya sasalaman apa, Pak? Sasalaman heula, janji ieu teh. Coba itu. Nah, kitu. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.